Sugan mah ku aing kudu dilipat jeung bapakna nu kieu mah ya. Abdul, sia keluar. Mana budak sia tadi nu bara rotak hideung dua siki, ha? Keluarkeun ka dia. Astagfirullahaladzim, aya naon ieu Pak Haji? Manya anak sia teh sopan ka aing, ngetepel. Aing nepi ka ti Kenapa sungruk. budak abdi kitu ka Pak Haji? Tanyakeun ka anak sia aing ke balik ti sawah diketepel ku anak sia. Hek papagahan sia teh geblek anak teh. Emangna sia ari panon aya jualanana di toko, Ya ha? nu bener Ji. Manya aing ngawadul sia teh. Aing teh haji terkaya di kampung ieu teh. Aing beak 2,5 juta keur berobat ka Ciceno. Teu percaya tah. Deuleu ku sia strukna ti dokter, ha? Aduh, Ji, secara diri orang pribadi, Ji, orang minta hampura. Ku ayeuna orang can boga duit, Ji. Kumaha mun isuk pageto, Ji ka dieu deui. Tayang apal aing mah yang ayeuna. Titik. Lain gitu masalahna, Ji. Rek sakumaha diburia-buria ge orang teu boga duit ku ayeuna mah. Urusan boga duit jeung teu eta mah urusan sia. Nu penting aing mah ayeuna minta duit 2,5 juta keur urut berobat. Rek ku emas ge kembae aing mah nu penting 2 grameun we. Atawa lamun teu sia ku aing dilaporkeun ka polisi, terus sia di penjara, sia teu keluar-keluar tapi ka kolot sia goblok. Oh, jadi ngancamnya sia jika urang sok alang mah teu sieun lah. Deun sia goblok. Laporkeun sia ku aing. Aduh, ampun aing mah. Aduh.